Bere eta kabeh bere. Anjing, menang kosong. Harayang ya, harayang ya. Harayang ya, harayang ya. Kakak Hatosan, sebelum melanjutkan nonton video ini, diharapkan agar para pemirsa untuk menyupport channel ini dengan cara klik subscribe di channel Ciboal TV. Karena dengan cara itulah kalian membantu saya dan supaya saya mendapatkan terima gaji. Wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya di channel Ciboal TV. Kali ini kita akan mencoba melakukan suatu permainan kembali, yaitu lokasinya masih sama, yaitu di sawah dengan yang kemarin saya upload. Kali ini saya bersama rekan-rekan tim Ciboal, para pemonyet-pemonyet dan bocah. Kita akan mencoba melakukan suatu permainan di mana permainan ini hampir punah di kalangan masyarakat, apalagi di kampung Sunda, dikarenakan orang-orangnya itu fokus jadi parokus karena HP gitu, karena permainan zaman baheula. Padahal permainan zaman baheula itu nya nu rame gitulah, loba diceritakeun pengalaman, jadi deket, jadi rasa sosialisasi. Dan mana cenah babaturana para pemain-pemain dari tim Ciboal. Yo, tali bocah-bocah bubunnyitna. Waduh. Ya pasukan-pasukan tim Bringka dia. Nah, iya barudak pemonyitna. Naon ieu barudak? Oh. Gatrok. Gelut di galengan sawah we. Gelut di galengan sawah naon deui? Terus teh balap lompat. Naon deui? Wah, di sisi aya jalan aya motor euy. Wah. Gelut di jalan. Heeh, terus yang di galengan sawah gelut. Awas. Teh balap lompat. Tah urang ieu. Tawuran yang orang pada suhan. Tah eta. Jadi urang ngalakukeun permainan naon ngaranna teh? Perepet jengkol apa? Apa? Anu waduh. Di lokasi jangan di dieu wae gitu, bosan lah. Urang nangan berudak awang nangan posisi nu ngeunang rek. Ayo tutupkan, ayo. Ganti lokasi, bro. Sawahan di kampung leuwih halang. Tah, ieu di lokasina di dieu di kampung. Di Papatahan ini pelatihnya si ibu ini ibu dari saya. Si ibu Ciboal ini ini ada orang tua saya guys. Guys. Sedang proses. Proses. Ini permainan tahun 80 sampai 90-an ini seperti ini. Saksikan dan jangan lupa di subscribe ya. Dan nampaknya sudah siap mereka. Ya, silakan. Terus. Ya, silakan. Terus anu labuh dihukum. Tuh. Belum tuh labuh hiji euy. Tuh. Gagal. Anjir mau nangis. Aduh. Kok bisa tuh. Cepat. Oh, kan baik lah. Sok nyari karan. Kadieu. Sok. Tah, ayeuna marali ka tukang kabeh.
Tah, ih, lain bareng gitu. Sok lepaskeun leungeunna. Malik pa tukang-tukang tah. Sok. Sukuna angkat. Sok cenah ngaronci kopa we. Sok. Saurang lah, Asep ulah saurang. Aduh, Turun jasian. ternyata susah euy. Hok. Jadi sina kari tu kabeh sina pasang sangsung. Hok Den. Makannya. Lah ini atuh si Asep beratin gitu. Apaan kita si Asep teh kagencet kudu batur. Ta si Asep. Matan. Matan. Asep. Duluan heula. Sok. Dada kieu atuh sok. Sok. Oh, ka mana ka dieu? Acureugan we. Oh. Terus saha nu kuat? Ele. Sok, aku jeung Ya Allah. Sabarkeun barudak keur naron. Barudak. Woi. Sanu hanginum. Hah? Sanu haus. Biasa. Kamu. Pokoknya di dia cing. Saha? Bere eta kabeh bere. Saha? Anjir, menang. Oh, sok bae. Harayangnya. Hayangnya. Gak. Menang cai teh. Menang ya. Geunah euy. Menang. Aku capek duh. Tuh asa naon? KIS. Ya cai. Ya geus ah barudak deui ah. Nyamah. Nah, senang cai teh euy. Kabeh sok. Woi, tah dicarekan sia. Iya, sangaranna euy. Asep sebagai pemimpin di gerombolan anak geng-geng bocah Pasundan anjir. Orang Sunda, geus si Asep. Nah, terus ya panglitikna di antara babaturan-babaturanna ngaranna Gilang anjir. Ieu si jagoan dari Gua Hantu. Ieu boga jurus andalan, kumaha jurusna? Nah, iya si hideung leutik ngaranna Jenny Lopasta anjir. Kumaha boga jurus teu? Kumaha? Anjir. Jeung si koneng waduk ngambang. Ngaranna teh si Ian cenah. Kumaha boga jurus Ian? Kumaha? Oh, anjir. Nah, ieu anu terakhir geuning eueuh euy. Mana euy? Oh, ieu. Leutik ieu ngaranna teh sa? Ajril. Kumaha boga jurus? Teu? Teu boga? Aduh, ya euy. Sok Asep boga jurus? Oke guys, itu saja ya dan jangan lupa di subscribe, like, komen. Jangan lupa ya. Bye bye. Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden så